Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Adar suthani ari pelajaran anu kadua fi padil ikhlasi eta martelakeun kaunggulanana ikhlas wa tahrimur riba wa tahrimur riya jeung ngaharamkeun nana riya. Qala ngadawu sallallahu ta'ala Gusti Allah ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin wa ma umiru jeung teu pati-pati diparentah jalma-jalma illa liya'budu angin kudu ibadah ieu jalma-jalma Allah ka Gusti Allah mukhlishina bari ikhlas kabeh lahu karana Allah adina kana agama hunafa barina condong wa yuqimu sareng ngalakonan ieu jalma-jalma as-sholata kana salat wa yu'tu jeung mikeun ieu jalma-jalma az-zakata kana zakat wa zalika sareng ari ieu mazkur dinul qayyimah eta agama anu jajeg bener wa qala sareng ngadawu sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu pastina ari sahna amal pirang-pirang amal binniati eta tetep kalawan make niat wa innamal likulli imri'in jeung pastina eta tetep kasakur-sakur jalma ma ari perkara nawa anu nganiatan ieu imruun paman mangka saha jalma kanat anu bukti naon hijratuhu hijrahna ieu si iman ilallahi ka Gusti Allah wa rasulihi sareng ka utusan Allah pa hijratuhu mangka ari hijrahna ieu iman ilallahi ka Gusti Allah wa rasuluhu sareng ka utusan Allah paman sareng saha jalma kanat anu bukti naon hijratuhu hijrahna ieu iman ila dunya kana dunya yusibuha anu hayang meunang ieu iman kana dunya awi imraatin atawa ka awewe yan kiha anu ngawin ieu iman ka imroah fa hijratuhu mangka hijrahna ieu iman ilama eta tetep kana perkara hajaro anu hijrah ieu iman ilaihi kana ieu iman rawah ngariwayatkeun kana ieu hadis sa Syekhani Bukhari Muslim an Umar katampiti Umar innallaha saenyana Gusti Allah taala mahalur Allah la yanzuru eta henteu ningali Allah ila ajsamikum kana pirang-pirang awak aranjeun wala suwarikum jeung teu kana pirang-pirang rupa aranjeun walakin yang zuru tatapi ningali Allah ila qulubikum kana pirang-pirang hate aranjeun wa malikum jeung kana pirang-pirang amal aranjeun rawahu ngariwayatkeun kana hadis Muslimun Imam Muslim an Abi Hurairah katampiti Abi Hurairah innallaha sayaktosna Gusti Allah kataba eta nuliskeun Allah al hasanati kana pirang-pirang kaalusan wasayyiati sareng kana pirang-pirang kagorengan tsumma bayyana tuluy martelakeun Allah zalika kana itu mazkur fi kitabihi dina kitabna Allah paman mangka saha jalma hamma eta anu naja ieu man bihasanatin kana hiji kaalusan palam ya'malha tuluy henteu migawe ieu man kana hasanah katabaha mangka nuliskeun kana itu hasanah sa Allah Gusti Allah indahu di itu man hasanatan kamilatan kana hiji kaalusan anu sampurna pain hama mangka lamun neja ieu man biha kana itu hasanah paamilah tuluy migawe ieu si man kana hasanah katabaha mangka nuliskeun kana itu hasanah sa Allah Gusti Allah indahu di itu man asyra hasanatin kana 10 pirang-pirang kaalusan ila sab'ati mi'ati di'fin nepikeun ka 700 tiklan ila ad'afin nepi ka pirang-pirang tiklan kasiratin anu loba waman sareng saha jalma hama anu naja ieu man bisayiatin kana hiji kagorengan palam ya'malha tuluy henteu migawe ieu si man kana sayiah katabaha mangka nuliskeun kana itu sayiah sa Allah Gusti Allah indahu di itu man hasanatan kamilatan kana hiji kaalusan anu sampurna wa in huwa jeung lamun ari itu man huwa hamma eta naja ieu man biha kalau kana itu sayiah paamilaha tuluy migawe ieu si man kana sayiah katabaha mangka nuliskeun kana itu sayiah sa Allah Gusti Allah sayiatan wahidatan kana kagorengan anu sahiji rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Syekhani Bukhari Muslim an Ibnu Abbasin katampiti Ibnu Abbas man saha jalma sama anu hayang kadenge ieu man sama mangka ngadangu Allah sama mangka ngadangu sa Allah Gusti Allah bihi ka ieu man paman sareng saha jalma yuroi anu riya ieu man ya roi mangka ningalikeun saha Allah Gusti Allah bihi ka itu man rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Syekhani Bukhari Muslim adar susalisu ari pelajaran anu katilu
fil khaufi eta mertelakeun dina sieun minallahi ta'ala Gusti Allah ta'ala wa muraqabatihi jeung muraqabahna Allah ta'ala azza wa jalla. Qala ngadawsa Allah ta'ala Gusti Allah ta'ala ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un azim. Ya ayuhan nasu hei eling-eling sakabeh jalma ittaqu kudusieun aranjeun rabbakum ka pangeran aranjeun. Inna zalzalatas saati sanyana di gebregeunana kiamah syai'un azimun eta perkara anu pohara gedena. Yauma tarawunaha dina poea ningali aranjeun kana saah tadhalu mohokeun saha kullu murdiatin sakur-sakur awewe anu nyusuan amma tina anak ardoat anu nyusuan ieu murdiah wa tadau jeung ngajurukeun saha kullu hamlin sakabeh anu ngabogaan reuneuhan hamlaha kana reuneuhanana ieu kullu hamlin wataro jeung ningali anjeun annasa ka jalma-jalma sukaro barina pada weureuh wa mahum padahal henteu itu jalma-jalma teh sukaro eta weureuh walakinna adzaballahi jeung tatapina siksaan Allah syadidun eta banget. Qala ngadawu saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ahadakum sa'nyana hiji-hijina ti aranjeun yujma'u eta dikumpulkeun ieu ahad khalqahu kana kajadian ahad fi batni ummihi dina beuteung indungna ahad arba'ina dina 40 naonana yauman poena nutfatan kana cai mani tumayakunu tuluy aya ieu khalqah alaqatan eta getih kimpel misla dalika kana sapertina itu arba'ina yauman tumayakunu tuluy aya ieu khalqah mudghatan eta jadi daging sakepeul misla dalika kana saumpamana itu arba'ina yauman tumayursalu tuluy diutus saha al malaku malaikat payanfuhu maka niup ieu malak fihi dina khalqah arruha kana ruh wa yumaru jeung diparentah ieu malak bi arba'i kalimatin kalawan nyerat 4 kalimat bikat birizkihi kalawan nuliskeun kana rizkina ieu ahad wa ajalihi jeung ajalna ieu ahad wa amalihi jeung amalna ieu ahad wa syaqiyun jeung cilakana ahad aw sa'idun atawa salamatna ieu ahad pawalladzi maka demidat la ilaha henteu aya pangeran ghairuhu salian Allah inna ahadakum sanyana salah sahiji ti aranjeun la ya'malu eta yakin migawe ieu ahad bi amali ahlil jannah kalawan amal ahli surga hatta ma yakunu sehingga yen bukti bainahu eta tetep di antara ahad wa bainaha jeung antara jannah naon illa diraun angin sasiku payasbiku maka miheulaan alaihi ka itu ahad naon alkitabu tulisan amalna payamalu maka migawe ieu ahad bi amali ahlin nar kalawan amal ahli neraka payadkhuluha tuluy asup ieu ahad kana nar wa inna ahadakum jeung sanyana salah sahiji aranjeun payamalu eta yakin migawe ieu ahad bi amali ahlin nar kana amal ahli neraka hatta mayakunu sehingga yen bukti bainahu eta tetep di antara ahad wa bainaha jeung di antarana neraka naon illa diraun angin sasiku yasbiku tuluy miheulaan alaihi ka ieu ahad naon alkitabu tulisan amal payamalu tuluy migawe ahad bi amali ahlil jannati kalawan amalna ahli surga payadkhuluha mangka asup ieu ahad ka surga. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Syekhani Bukhari Muslim an Ibnu Mas'udin katampi ti Ibnu Mas'ud wallahu a'lamu bissawab.